Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang, ayeuna kantun bagian anu ka 47 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel Dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka 47na urang lajengkeun deui. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dong dong tes. Ari bieu gening sakapeng tungkul bae ka handap si bapana. Pastinya bieu teh nempo banget si non Walanda. Ih, meunggeus manehna meunggeus gandeng sia. Ka mana bae ngomong teh. Peradikeun mah tuh anu keur tarung, lain goreng sangka we kasalage teh deuleu. Sagelis-gelisna oge urang Walanda, kami mah tetep dezudi. Sabab eta we de turunan musuh urang sanagara. Oh, bisi we kami mah deuleu bapana. Tapi ari henteu resep mah syukur. Ayeuna mah ningali nu tarungna urang tina jandela imah we nya manehna. Seug di badan kami katudingan bae mah anu teu bararugu. Mending nampogeunana tina jandela imah. Ki Juha akhirna ngelehan nampokeun anu keur tarung teh ngaliwatan jandela tibatan Ambu Juha curiga bae. Sadengkeun anu keur tarung duanana oge memang sarua parigelna mangsa ngolah tata gerak ilmu silat. Sapasang panon rancingeus tur kesit nalika ditarajang atawa dibalas ku musuh. Sabab anu tarung teh tetela bisa silih tarajang jeung silih balas, silih takis jeung silih pendung ku sapasang leungeunna masing-masing. Curela jeung semuki udes kadudes plak des dalideug banggeung dalideug. Malah dina hiji kasempatan bantrokan kekuatan tenaga lapisan ngalewatan leungeun masing-masing harita lumangsung tanpa bisa dipondah deui. Gebeg Ki Bagas Pati ngaranjuk kaget
Sabab tetela ngadon dirina nu kadorong mundur ku tenaga lapisan lawan, mundur 2 lengkah ka tukang. Sedangkan Jaka Satria mah kuda-kudana ukur ngageser saeutik, laju pancuh deui dina tangtunganana. Leuwihna ti eta Ki Bagaspati tulang leungeunna bat karasa komper jeung linu, satu tas sapasang leungeunna bantrok jeung leungeun musuh. Ki Bagaspati tembong ngajanteng ngahulang bari ngagerendeng ngomong sorangan ngupat kaayaan anu jadi lawan. Asa piraku aing kudu ngaradapan eleh Jajaten mah ku jago ngora anu nilik kana kaayaan mah memang can beureus seubeuh ku pangalaman. Tapi nyaan tanaga lapisanana bat leuwih kuat tibatan tanaga lapisan aing. Baheula aing eleh Jajaten 2 kali ku bapana. Piraku ku anakna aing kudu eleh Jajaten deui. Hate Ki Bagaspati langsung kaentrepan ku perasaan sabil. Sok inggis dirina nu kasoran eleh Jajaten ku lawan. Sro Ki Bagaspati ngawangun deui jurus anu leuwih ampuh pikeun teruskeun deui tarung. Sedengkeun Jaka Satria tetap tenang sikapna, tapi pinuh ku kawaspadaan, teu bisa nganggap enteng kana ilmu lawan. Tadah deui Jaka Satria panerajang dewek deuleu. Ya, curelat celeng kolebat. Ki Bagaspati kadenge ngagero deui mungguhan daruan sorana. Bareng jeung badanna anu ngacorelat luncat mindo narajang kanu jadi lawan. Mokaha daya panarajangna tangtu we ayeuna mah leuwih garang tur leuwih bayangan batan tadi. Suku jeung leungeunna tembong butbat meh harirup kabeh mangsa nibankeun panarajang. Ku Jaka Satria terus dipapag jeung diimbangan. Sarta saterusna 2 jirim tembong pating corelat jeung silih sambar. Kalayan pada-pada silih tutupan kelemahan masing-masing, oge silih titenan celah lolongkrang kosong lawan, pikeun bisa ngasupkeun panarajangna kana badan lawan. Suku jeung leungeun Ki Bagaspati harita sakapeung ngarah kana dada katu 3 burung Jaka Satria anu cirimna keur jujurelatan antara rangsegan lawan. Tapi Jaka Satria oge mungguh teu miharep anggota badana jadi korban sasaran panarajang lawan. Harita gentak ngajaga kalemahanana ku sapasang leungeunna dipake nakis jeung ngabendung. Ki Bagaspati harita ngaranjug kaget sarta gentak narik sapasang leungeunna deui ka tukang anu meh bae bantrok deui jeung leungeun musuh. Sabab dirina teu miharep lumangsung deui bantrok kakuatan sabab dirina rumasa anu kateter. Ngan orok kaya sapasang sukuna anu gagal najong kana kekemplongan lawan harita hampir telat pikeun ditarikna meh bae jadi korban sasaran leungeun musuh. Pereup leungeun Jaka Satria tembong nyurubuk ka hareup, laju ngaleok ka handap bareng jeung ngarobah kuda-kudana saeutik. Hiuk sewu. Ki Bagaspati puguh we ngaranjug kaget lain memeueusan. Sabab kabayang ku dirina mun seug kabeunangan weh bincurangna ku pereup lawan. Tinangtu tulang bincurangna bakal remek atawa potong. Mangka taya deui pilihan. Kusabab bincurangna hayang salamet, Ki Bagaspati kapaksa harita ngabebeutkeun maneh kana lemah laju ngagorentel. Sat kieu plos goblok gorentel. Sedangkeun Jaka Satria teu wani deui ngalakukeun tindakan. Harita terus bae pancu di tempat kosong teu nyusul tepus. Sedangkeun Ki Bagaspati satu tas ngagorentelkeun awakna, laju pancuh di tempat kosong. Katingali terus ngahegak ngatur napasna. Edan si Jaka Satria. Tetela leuwih kesit jeung parigel dina tarungna tibatan aing.
Jeung meh bae sababaraha kali aing kabeunangan ku panarajangna. Leuwihna ti eta, tanaga lapisanna bet bisa leuwih kuat tibatan tanaga lapisan aing. Palang siang aing aya bahan anu eleh jajaten ki carana mah kulawan. Ki Bagaspati beki kaentrepan ku parasaan salempang jeung sabil hatena. Sok inggis dirina anu ngarandapan eleh jajaten kudu jadi lawan. Kasalempangan Ki Bagaspati bisa karasa ku si Samsuri katut ku dua baturna anu ngabandungan kana lumangsungna eta tarung. Sok inggis guruna anu ngarandapan eleh jajaten kudu jadi lawan. Kumaha ieu nya euy? Ki guru sakaligus pimpinan urang bangun kawalahan kitu geuning tarung ngalawanan si Jaka Satria mah. Aduh, mampu moalnya kira-kirana guru urang ngarobukeun si Jaka Satria. Atawa sabalikna ngadon guru urang anu eleh jajaten ieu teh euy. Cek si Samsuri bari ngareret ka si Barkowi jeung si Kartawi. Ah, piraku Ki guru bisa eleh jajaten mah ku jago ngora pantar si Jaka Satria. Asa mustahil Kang. Cek si Kartawi teu panuju guruna kudu ngarandapan eleh jajaten ku Jaka Satria. Asa moal percaya mun si guruna ngarandapan kitu. Sedengkeun si Samsuri jeung si Barkowi tembong pating rumah. Maranehna oge sabenerna mah teu miharep guruna aya di pihak anu eleh jajaten ku musuh. Tenang, guru urang piraku kudu eleh jajaten ku si Jaka Satria mah. Baheula eleh jajaten ku bapa si Jaka, ayeuna ku anakna. Asa abong moal Kang, moal sing tenang Kang. Si Barkowi masih boga kayakinan guruna bakal jadi aya di pihak anu unggul. Ngan untung harita teh eueuh warga anu narampokeun kana eta kajadian. Matak moal wirang teuing cek pikir maranehna tiluan. Mun Ki Bagaspati bener-bener eleh jajaten ku Jaka Satria, kari maranehna we anu kudu bisa sadrah sapinuhna kana kayaan. Sabalikna Aki Juha katut ambu Juha di jero imah. Hatena jadi pada regreg sabab Jaka Satria tetela aya di pihak anu meunang angin. Panuju pisan kami mah manehna mun Ki Bagaspati eleh jajaten teh ku Den Jaka Satria. Ngarah mikir tah kolot bedegong teh. Cek ambu Juha bari seuri leutik nembongkeun huntuna anu eueuh saware. Hei. Manehna kami oge panuju pisan mun Ki Bagaspati rubuh ku Den Jaka bakal aman meureun lembur denya. Ah, ari aman pisan mah moal manehna. Satungtung nagara dijajah keneh mah ku Walanda keukeuh moal aman. Matak eueuh mending na manehna mun si Walanda masih ngawasa ieu nagri mah. Bener oge gedang ambuna. Tapi geus tingali dudu-dudu Ki Bagaspati saya gede diri pikeun terus gede tarungna jika nama tuh dudu dulu. Cek Ki Juha jeung ambu Juha neruskeun fokus deui panempona kaayaan di Pakalangan. Sedangkeun kaayaan di Pakalangan Jaka Satria kadenge harita keur nyarita ditujukeun ka Ki Bagaspati. Kumaha Ki, urang teruskeun deui ieu tarung teh. Cek Jaka Satria bari neuteup antep kanu jadi lawan. Tangtu tuluykeun deuleu. Kula bari saya gede diri pikeun teruskeun lumakuna ieu tarung. Sabab kaula memang can rumasa kada dipangarti eleh jajaten ku diri Andika deuleu Jaka Satria. Temal Ki Bagaspati bari ayeuna mah terus ngalugas bedog panjangna. Sarepet kurilap. Bedog panjangna nalika dipesat katingali herang ngagurilap katojo ku panon poe. Nandakeun eta bedog teh bener-bener seukeut meunang ngasah. Hap, ya, corelap, celeng kurilap, hudut. Pikeun anu kasakitu kalina, Ki Bagaspati geus teu miceun deui waktu. Kadenge ngagero panjang mungguh handaruan.
Bari cirimna terus ngacorerat loncat marangan bedog panjangna anu metak ngagurilap ngarahkan anggota badan lawan. Jaka Satria memang geus bisa ngukur nepi ka mana tahapan ajen pangarti lawan. Jeung teu kudu ngarasa seber waktu ningali gurilapna bedog musuh anu datangna cepet lir umpama sagulung sirnaor warna bodas ngarahkan anggota badan. Ngan tapi Jaka Satria teu wani nembongkeun kasombongan. Dumeh awakna masih kalapis ku ilmu bedog. Harita terus bae ngacorelat nyingkahan eta panarajang bari ngawatek ajian Raja Wali Saktina. Tapi sanajan eta ajian teh bener digunakeun, ngan Jaka Satria tetep taya niat pikeun ngabinasakeun lawan. Eta ilmu sakadar keur ngajaga diri. Ki Bagaspati beuki panasaran, harita terus ngarangseg musuh bari metakeun bedogna leuwih gancang sarta mampu ngudag badan lawan ka mana bae ngajorelatna. Ki Bagaspati bener-bener harita ngatrukeun sakabeh kamampuan jeung pangabisana sabab keukeuh manehna hayang bisa ngarubuhkeun musuh. Jeleng hiu gurilap serat berat belentrang. Baju Jaka Satria lebah cangkengna kabeunangan ku sabetan bedog Ki Bagaspati anu harita ningali cangkeng lawan teu kajaga serta bisa nyabetkeun bedogna keuna kana sasaran. Jaka Satria jeung Ki Bagaspati tembong meh barang pating rarenjag kaget. Kagetna Jaka Satria lantaran gerakan musuh nalika metakeun bedogna memang hebat. Sarta gerakanana lir umpama aya mataan bisa nuturkeun ka mana corelatna badan dirina luncat. Leuwihna teh eta mun ceug badana teu kalapis ku ilmu bedog tinangtu cangkeng Jaka Satria anu kenca bakal kudawang bijilan getih korban sabetan bedog musuh. Sabalikna Ki Bagaspati harita ngaranjug kaget nalika bedogna tembong antal kana kulit jeung daging katut tulangna Jaka Satria. Nah habat nimbulkeun sora anu ngabelentrang tarik lir umpama bedog keuna kana besi. Ngageter hate Ki Bagaspati dina waktu harita bari terus dientreupan ku perasaan saber. Edan asa teu percaya aing mah si Jaka Satria teh tela teu teurak ku pakarang zeukeut ukur bajuna wungkul anu soeh. Matak pantes murid-murid aing elejajaten oge. Bedalah diri aing sorangan oge tidak tadi can mampu-mampu ngarubuhkeun eta mangluk. Hebat oge si Jaka Satria teh. Ki Bagaspati sabaraha kali manehna gogodeg meh teu percaya kana kanyataan anu karandapan. Ki Bagaspati, kumaha silih uji pangarti teh cukup bae nepi ka dieu? Atau arek dituluykeun deui ieu lumakuna tarung teh atuh kumaha? Cek Jaka Satria bari neuteup antep ka lawan. Bari masih ngahegak ngatur napasna, Ki Bagaspati gancang nembalan. Kula masih panasaran Jaka Satria. Sakali deui kula rek nguji ka Andika pikeun nangtukeun saha di antara urang dua anu leuwih unggul deuleu. Cek Ki Bagaspati tandes. Jeung sanajan hatena geus ngarasa seber oge, tetep kawanina mah masih keneh aya pangaruh tina rasa kapanasaran lantaran boga hiji ilmu deui anu can dikatrukeun. Oh, sok geura atuh. Ari Ki Bagaspati masih panasaran keneh mah pikeun teruskeun ieu lumakuna tarung. Kukuring kangtu dilawanan deuleu. Cek Jaka Satria bari saya gadai diri. Ki Bagaspati bari ngasupkeun bedog kana warangkana. Tembong harita ngawangun deui jurus mangrupa ilmu pamungkasna. Ki Bagaspati awakna ngarempod ka handap. Marangan kuda-kudana anu kukuh. Suku katuhu semu noker ka tukang. Sedengkeun suku kenca nyologodor ka hareup semu nilep. Disajajarkeun jeung sapasang leungeunna anu butbet ngalakukeun hiji gerakan di tempat. Mangsa ngahimpun geter kakuatan tenaga lapisan sapinuhna kana sapasang leungeunna.
Tina sapasang leungeunna laju timbul sinar warna biru mangrupa tina gambaran kakuatan meh puncakna geus mimiti di padar. Jaka Satria Surti lawan memang keur ngagunakeun ilmu pamungkas. Matak dirina kudu sarua sayaga diri pikeun nandingan kakuatan meh puncak nalawan dina jarak jauh. Mangrupa ilmu khusus tur penting para jawara dina alam harita nyangking eta ilmu. Sro Jaka Satria nurutan tindakan Ki Bagaspati ngahimpun kakuatan puncakna kana sapasang leungeun. Si Samsuri jeung dua baturna katingali museur ka tengah pakalangan bari hatena kaketegan. Hariwang jeung Salempang guruna nu eleh jajaten. Hiat hup hiuk saukus. Telila dua sora kadenge pating galaro mungguh handaruan sorana. Sarta dua leungeunna didorongkeun ka hareup marangan dua sinar anu pating barasat laju bantrok di tengah pakalangan. Disusul ku sora anu ngaguruh di sabudeureun eta tempat. Lantaran ngadadak aya angin puyuh ngagelebug tarik pisan. Tur ngendageun tatangkalan katut dangdaunan. Ngajadikeun meh di antara warga lembur gancang kalaluar ti imahna masing-masing sabab ruas jeung hariwang imahna sieun runtung. Malah leuwih kagetna deui waktu maranehna kaluar ti imahna masing-masing. Sabab di buruan imahna sabab di buruan imahna Ki Juha. Tetela aya nu keur tarung patetunggalan. Maklum teu langsung arapaleun sabab imahna oge nenggang. Sapasang leungeun masing-masing katempo ngageleter sarta sapasang sukuna pating belesek nyeblok kana jero taneuh samad memuncangan. Iya. Harita duanana terus nalaker kakuatan katutan nagala pisanana masing-masing. Mangsa perang ngadu kakuatan jarak jauh. Belesek. Suku Ki Bagaspati duanana geus ngabelesek deui bae kana jero taneuh. Padahal lemah anu keur ditincak ku eta dua jago nalika tarung puncakna kayanana puguh teuas jeung garing taneuhna teh. Jaka Satria tembong nyengir bibirna mangsa dadana ujug-ujug ngecedud nyeri. Disusul ku nyurungkuina getih seger haneut keneh turun mapai gado ngaliwatan sela-sela juru bibirna. Ki Bagaspati dina hatena seuri sabab manehna yakin Jaka Satria geus mimiti nandangan tatu di jero. Tapi teu lila Ki Bagaspati oge katingali paromanana sarua jadi jiga anu keur nahan kanyeri bibirna sumengir. Malah di luar dugaan. Tina jero dadana teu katahan harita nyurungkuy maksa hayang kaluar jeung hanyir. Laju nyebrot ngaliwatan baham warna beureum. Lebah dieu Ki Bagaspati oge geus mimiti nandangan tatu di jero. Malah leuwih parna tatu di jerona batan Jaka Satria. Atuh pogoe si Samsuri jeung dua baturna jadi tambah salempang ku kaayaan. Aduh, cilaka euy. Ki Guru kadese euy, kadese. Urang kudu mantuan Ki Guru ki carana makang. Moal bisa euy. Urang moal bisa mantuan. Nu aya urang nu bakal cilaka dina kaayaan nu tarung kitu mah deuleu. Bener euy. Dina kaayaan kitu mah urang moal bisa mantuan. Karo-karo urang nu bakal cilaka. Sakedapan mah tiluanana ngadon pating harulang. Tapi teu lila si Kartawi kadenge nyarita. Tuh tingali tuh. Si Nondori kakarek lilir tina kapiwanana. Kumaha mun ku urang cuang ganggu euy. Cik si Kartawi. Ari kituna kumaha?
bet kudu ngaganggu si non Walanda sagarupa. Si Samsuri can ngaredieun. Nya taya salahna mun eta si non Walanda dijieun tameng ku urang tiluan. Sangkan si Jaka Satria jadi kabagi perhatianana terus balanga. Kumata mun kitu satuju teu. Si Kartawi mere bolongan. Si Samsuri tembong ngahuleng jiga nu keur mikir. Sedangkan si Barkowi mah langsung ngarojong kana bolongan ti si Kartawi tanpa loba mikir panjang. Tapi si Samsuri oge teu lila katingali nyerenge seuri bari terus nyarita. Bolongan maneh memang hade Kartawi euy. Ku cara urang yang kalak si non Walanda bisa jadi si Jaka Satria bakal terus kabagi perhatianana. Kalayan aya harapan Ki Guru bisa unggul dina tarung euy. Cek si Samsuri gede deui hatena. Guruna bakal unggul ku cara ngalicikan lawan. Hade ari kabeh sapuk mah hade. Berarti urang gancang lakukeun eta tindakan teh pikeun muru waktu nu hade. Si Kartawi ngajakan gancang lakukeun eta tindakan. Kalayan sanggeus tiluanana aya dina kasapukan mah. Harita tiluanana gancang pating corelat laluncatan muru ka palebah Nondori anu karek sadar tina kapiuhanana. Corelat celeng-celeng. Hah? Mau apa kalian ini? Mau apa kalian ini? Nondori anu harita hudang tina ngagolerna bari nangtung. Sarta kasadarana karek kumpul deui. Harita ngaranjuk kaget. Lantaran si Samsuri jeung dua baturna bet pating corelat taluncatan muru nyamperkeun manehna. Tapi si Samsuri jeung dua baturna teu malire kana carita Nondori. Harita si Samsuri ngadon mencet urat-urat penting dina beuheung Nondori kalayan ngan sakilat. Pikeun kadua kalina Nondori terus ngalenggerek deui ka piuhan teu inget di bumi alam. Sedengkeun di tengah-tengah pakalangan tempat anu tarung tembong kai anana beuki ragot dua sinar anu bantrok tembong silih seret. Sakapeung kakuatan Ki Bagaspati anu mangrupakeun sinar warna biru unggul tur mampu ngadorong kana sinar warna bodas. Gambaran tina kakuatan kasaktena Jaka Satria. Oge kadang sabalikna warna biru anu kadorong ku warna bodas leuwih jauh. Ngarahuh hate Ki Bagaspati dina waktu harita. Sabab yakin manehna nu bakal eleh jajaten ku lawan. Ngan sabot dina kayan keur kitu. Si Kartawi kadenge ngakurowok ditujukeun ka Jaka Satria. Woi, para mitra sadayana, waktosna kabujeng seep. Ulu waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur dipayuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.